burung nelpon. Oh. Ya iya. Kunaon sih atuh? Nih eueuh kabarna pisan ti isuk teh. Iya tuh, sia bae atuh teu ngabaran sapoe mah. Ieu atuh pan urang teh khawatir, Neng. Mane bisi jeung nu sejen, nang teh cemburu, Neng. Mane bisi jeung batur. Kumaha mun mane ngarasakeun di posisi urang ayeuna? Nyeri. Heuh atuh ari kahayang sia mah masakeun posisi maneh mah. Neng. Nah, geus aya di dieu deui we. Neng we sia teh. Naon tadi cek maneh? Aing kudu ngasaan posisi maneh lain. Heeh. Oh, sering ge suguna. Naon, Neng? Buat video. Oh, dah, yuk. Cik nya. Terus kumaha? Heuh ngasaan posisi urang. Tuh, ya siang nah tadi ya. Tuh, ayo sih hayang naon deui atuh. Urang mau bebelaan tadi dinya nagog, wifi. Siang ngeunah di dieu kikieuan, ayeuna aing di dieu nya. Heeh. Tuh, ketangnya. Ya, atuh maaf. Dak dina hubungan mah. Maneh tong pernah ngarasa bahwa maneh nu kasiksana saacan ningali posisi nu aslina. Bener, Neng? Heeh. Jadi ti hareup atuh man. Oh, iya tuh ai hayang kasih ai hayang. Agi. Salah. Kelihatan. Aing mah ngeunah di dieu. Ojing kasar.